Ngopi terus, teu bosen-bosen. Eta mah tenggorokan hidung ke. Geus aska, diuk ka dieu langsung bae. Ku pe patur ke eta suku. Aing panuriku. Di rumah ulah sok hayang ka alam. Terus mana anak minta solusi ka usaha? Orang muslim lah. Belikan kopi ieu duitna. Ih, jauh. Tadi aja yang jajan. Lah, nyambung pan sia mah. Pacarku meureun aing deuk mere jajan. Oi, kemana jeung urang tidur kamari? Rumpang bae, apa ieu mah? Oh, jing. Di mana nyambang muslim? Atuh di mana lah? Mal teh muslim di jual karung. Ihonya, pasti di mana? Ih, itu jelas deh, Pai. Kumanya carana supaya duit awet ulah beak? Aka! Naon diacaing akakan bae. Minta duit. Ain, Aka! Kumaha sih supaya duit ulah beak? Alah si Aceng, diberi solusi ge kuing percuma moal ngadenge. Hah? Tuh Lin, geus mulai deui bae. Tarap ge aing ngomong. Kumaha sih Aka supaya duit ulah beak dijajankeun? Tabungkeun ceng, buka duit tabungkeun ulah jajan bae sia. Oh, gantungkeun. Lah, dia mah teu ngadenge deui bae pan. Aing ngomong naon dijawab naon. Naon sih? Tabungkeun Sakmat, tabungkeun. Oh, tabungkeun. Nya ge, akalin ngomong ji. Oi, Sakmat, da kamarana. Bulak-balik bae. Ih, aing manengan Mang Muslim. Timu mah dia deui, Sakmat. Dia mah jeung Ipai. Jangan Mang Muslim jeung ka dieu. Nu pangging kayak ieu jauh. Di mah napai Mang Muslim mah? Hot kan ini nyaho. Tuh aing mah teu nanya dia. Ayo Jin. Woi, nak kamarana Jin. Hi, nyangalen. Astagfirullahaladzim. Aisyah kenaon ceng? Tuh ieu, cek kakak, cenah tabungkeun. Innalillahi, ya ceng, modal bae henteu. Naon sih pemarahan bae? Atuh eta sia naon eta maksudna duit teh tadi kitukeun. Cek kakak tabungkeun. Atuh lain kitu ceng maksudna. Maksud akak mah mun boga duit. Teungdeun diceng-celengankeun. Atuh lain kitu carana. Kumaha maksudna sia? Aduh, aing. Atuh kakak tengah bejan. Budak Belin. Hah? Naon Sakmat? Pai, mal bener ieu mah. Mal bener naon? Dulu ku dia Mang Muslim ge. Oh no. Banget sehat gitu kada mau. Aya naon cing dak? Naon tuh sih Pai? Ngomong bae kamari. Kangen cenah. Terus Jajid dia mau udah ngomong bae. Lagi ra ngomongna. Aya naon pai? Pai, hayang balik ke lo. Hayang modong. Yo, Mang yo. Kek pai. Nunduh ya tas Erik. Aduh, capek deh. Main balik aing.
salusina yo. Mun barang kotor tengah puting semacam piring urut dahar. Kumaha eta? Langsung cuci, Pai. Sebab naon? Sebab namun henteu geura dikumbah si setan resepen. Makin resepen makin ka urangna sesat milik hese kana rezeki ge. Oh, pantesan. Ulah-ulahkeun piring kotor, Pai. Baju ge mun geus dikumbah, ulah sok digantungkeun, kudu geura ditilepan. Emang kunaon Azka? Sarua bae, Pai. Atuh basuh keneh meureun menang nyuci mah. Atuh maksudna mun geus garing, mun geus dijemur. Oh, terus geus hayu lah, Pai. Ih, panas. Azka, kaula lagi.